barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, urang teraskeun carpon ti barayakita.com. Kiwari urang guar carpon dina judul Si Bocokok Kengeng Holisoh ME. Mangga nyangakeun wilujeng ngadarangukeun. Manehna emok dina palupuh nyang hareupan anak awewe hiji-hijina nu keur meneyang bulan alaeun. Emak kumaha nyai? Nyai anu ngarasakeun ngeunah henteuna. Omongna bari melong beungeut anakna anu sepa. Pogo nyai mah kumaha emak? Mun ceuk emak nyai kudu balik, nyai moal balik deui. Tapi mun ceuk emak kudu sabar, nyai deuk balik deui ayeuna ge. Pan ceuk si apa ge? Teu hade awewe ngejati imah mah. Omong anakna bari nyusutan cimata. Nya heueuh goreng awewe ngejati imah mah. Tapi ai carana kieu mah nyiksa batin sorangan. Taya salah nanyai balik ge. Lain nu dibelaan teh kesenangan hate nya. Keur naon lubak libuk loba pakaya ge. Ari hate dicacagan wae mah. Temal anakna bari nginghak. Manehna ungut-ungutan. Danya kesukaan hate mah moal bisa dibeli ku leuit pinuh loket metet. Hate teu ngeunah mah ning anakna ge balik ka kolot. Bari kayaan kolot ukur sakitu. Dahar sore teu isuk. Da sanajan anakna senang ngahanang haning ge manehna mah teu milu ngarasakeun. Ukur bungah nenyona wungkul. Nasugan seminggu sakali mah kakirim beasna, kakirim enogna. Henteu. Komo dibere barang emas mah jajauheun. Tapi manehna ngeunah nenyona. Anak senang awakna lingsig salaki bageurnya ah. Tapi ari kaya kieu mah anak dinya nyeri, manehna ngarasa leuwih nyeri. Salah tadina bat ngagugu kana kahayang anak. Padahal ti keur hadean keneh ge geus nyaho. Piminantunana teh anak jelema tukang rucah. Taya nyesakeun anu edan ceuk nu bohong mah. Da eta we besana teh boga anak nage nepi ka 6 welas ti unggal pengkolan. Teuing jeung nu ti lembur sajen mah. Ieu 6 welas teh ti nu salembur. Ngan ari minantuna mah sidik anak ti pamajikan nu kolot, anak bungsu. Tapi da teu kabeh kasalahan neumleuh di anakna. Manehna ge ngarasa salah, teu bisa megatan kahayang anak. Ari satadina sugan jeung sugan minantuna teh bener. Moal kawas bapakna. Date sakabeh anak tukang rucah jadi bayawak. Malah teu kurang-kurang nu bapana tukang rucah anak nama nyantri balener ka kulawargana saratia. Tapi ning eta teh ukur harepan manehna wungkul. Da bukti nama karek rumah tangga 1,5 tahun ge minantuna geus ucas ecos ka ditu ka dieu. Pada ceuk rasana kurang kumaha babakti anakna kanu jadi salaki, kanu jadi mitoha. Komo keur saimah keneh jeung mitohana mah maneh nempo ku panon sorangan. Anakna digawe di imah teh ti mimiti nyeuseuh nepi ka nyeunan timbal keur anu digarawe di sawah ditekal ku sorangan. Teu ieu manehna nyerieun hate nempo anak awewe saese-esena dibelekesekeun digawe. Atoh we nu aya ning budak oge bisa nitipkeun diri. Jeung alusna teh anakna tara ngarasula ku soal gawe. Malah mun parang balik ka manehna ge sok tatanya kumaha nyieun sasagon, nyieun ulen, nyieun wajit ngora. Tetelepek tatanya. Da puguh mitohana mah purah olah bubuhan loba pakeuna. Manehna ge sakalian tepung jeung besan sok sanuk-sanuk di sisinya carekeun atawa baha pang mamagahankeun
Tapi da cek besan ge si Nyai mah taya cawadeunana, taya careken, malah dipuji ku mitohana. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com. Mananing karek 5 bulan kawin ge geus dipanggieunkeun imah, tembok sapotong. Hareupeun imahna diwangun leuit leutik-leutik ge. Pamali cenah sok ampihan segon gular-goler di tengah imah. Kudu mernah tempatna nuna segon mah. Nyieun imah jeung leuit teh manehna mah teu mauran saperak-perak acan, da teu boga. Lainnya aku rejeki ngan eueuh bikeunana. Jeung na deui besana ge nampik basa ditawaran pi usukeun teh pokna ge awi mah rea besan bala ti 7 bulan ka tukang ge geus dikeueum di balong atuh lapur dek nyumbang pi usukeun teh da kapieulaan manten antuk nama teu nyumbang awi saleunyer-leunyer acan bungangang nempo imah anakna waweg nempo awakna lingsig reuncem ku mas-masan teu kurang pakaya teu kurang bana. Minantuna rajin ka sawah dan nengati inung bapakna 1 hektar. Teu wudu ari panen teh parena ge dileuit pinuh nepi kana lalangit. Hayang palawija lakar daek ngoloyong ka kebon. Tara diulah-ulah ku mitohana dek ngala naon wae oge. Bekitu maunina manehna nempo kayan anakna kitu teh. Tapi da sagala ge taya anu lana. Anyar-anyar ieu kanyahoan ku anakna salakina remen rucah. Teu kaop ayarana di heroan, aya parawan pantes di koromeo. Persis kalakuan bapana, teng manuk teng anak meraku kuncungan. Uyah mah tara TS kaluhur. Asa didudut jajantung basa manehna mimiti ngareunge kalakuan minantuna kawas kitu. Leuwih parna deui basa langsung ngareunge ti anakna. Asa nyeri kacida. Asa peurih hatena teh asa dirina anu dipangrucahkeun asa hatena anu dinya nyeri keun we emak asa nepi ka ngajuru we Nyai mah di dieu engke mah Nyai dek milu ka ua dek sakola ke SMP tacan telat meureun da karek 15 tahun umur teh omongna manehna ngarakaca kandenge omongan anakna kitu teh ngangres nah atuh lain ti bareto hayang neruskeun sakola teh lain ieu mah kalaka hayang dikawinkeun. Apan uana ge amek budak 15 tahun dikawinkeun. Pokna ge teu usum ngawinkeun anak umur 12-an. Nya ge urang lembur moal kuat ngabenung kasusah rumah tangga. Nya bener pisan omongan uana teh bener. Ning loba contoh budak umur 12-an dikawinkeun teh. Si Karmi ukur kuat 2 tahun rumah tanggana teh. Pisah si Elis, si Ute, si Esi. Eta teh korban kawin ngora. Nah atuh manehna teu ngeuh ka anak sorangan sakitu geus loba contoh. Jabapan uana budak mah jelema ngarti juru tulis desa. Loba gaul jeung urang kacamatan. Luangna ge geus rada modern. Salah manehna da uana mah geus mapelingan ti anggana keneh ge. Manehna ngarenghap geus kieu kudu nyalakeun saha? Ayeuna mah kieu we atuh Nyai. Geus we cicing di dieu. Geus ngajuru mah budak diasuh ku emak. Nyai mah milu sakola di SMP terbuka lin aya di Cijotang. Dari milu di SMP biasa mah bisi moal ditarima ceuk manehna. Di sakola mana we mak nu penting Nyai sakola hayang jadi juru rawat temalna. Nah atuh leuir teuing boga cita-cita teh mun ti bareto ti memeh kawin nyarita teh pan ua maneh ge teu ngabiayaan mun sakola mah. Cik manehna rada nganaha-naha anakna cicing teu nemalan. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com.
Geus 2 poe anakna cicing di manehna. Dahar saayana ngan bapana anu watireun teh. Menang unggal poe mun balik buburu ngebedug teh sok mawa belut 3 siki keur anakna. Karunya bisi kurang vitamin cenah. Seukeur bureuyeng. Beungeut anakna teu sepat teuing, aya getihan deui. Dahayoh ku manehna di pepatahan. Adatna nu rumah tangga mah sokeuna ku bancang pakewuh. Kari kumaha urangna kuat atawa henteu. Poe katilu datang minantuna nyusulan, tapi anakna kalaka nginghak ceurik mung balik. Manehna kacida gemesna nenyo beungeut minantuna teh. Paparahna mah hayang nyiduhan, mang nyerikeun anakna. Montong dipaksa Ujang. Ari si Nyai embungeun balik mah bisi jadi matak. Cek manehna bari aniprek ngusapan sirah anakna anu keur nginghak. Da abdi teh kurang kumaha nyaah ka pamajikan teh, mak, tapi teu katarimakeun. Omongna semua nyelu. Nyaan pamikir Ujang mah dicocokan beuteungna, dirimilan emasna, eta nya nu disebut nyaah teh. Nyaah mah lain saukur kitu, Jang. Nyaah mah sapait sama manis, silibelaan, sakan nyeri saka peurih, jeung masing-masing pada saratia. Teu ngijing sila bengkok sinembah. Eta nu dipikahayang ku anak emak mah. Cek manehna ngajentrekeun. Cek saha abdi teu satia, rada nyenghor minantuna nyaritana teh. Teu kudu kitu ka emak. Jeung deui emak ge moal pipilueun urusan nu kitu patut mah. Eta mah urusan Ujang jeung si Nyai. Ngantalek wae hate sorangan hayang nyaho jawabanana mah. Cek manehna tegeug. Minantuna ngeluk tungkul kaeraan. Nepi kadur magrib si Nyai dikeukehan ge ku salakina kudu balik anger mugen. Antuk nama minantuna jadi monok. Tapi da anger budi anak nama kurawud haseum. Malah basadek sarege gewat we salakina teh diasongan angel jeung simut belang sina sare di tengah imah. Pugu najannya budak keneh ge ari rasa nyeri perih mah sarua jeung anu geus alumuran. Najan anak anu teu boga ari ka nyeri mah aya sarua. Bapana rada nyentak ke anakna, pedah nita salakina sare ngagoler di tengah imah. Tapi anakna nemal. Apa mah moal ngarasakeun sebab lalaki. Moal nyaho kumaha nyerina hate Nyai dipang nyelewengkeun. Bapana teu ngomong deui, sup we ka anggona. Mayana ukur ngareret basa salakina asup. Kaduhung budak teh waka dikawinkeun. Ceuk salakina semu ngarahu. Sarua neueul kami ge. Coba mau neruskeun masa sekolah. Meureun moal ngalaman dinya nyeri batur. Temalna bari ngaganjal sirana ku 2 leungeunna. Ari geus kieu kumaha? Salakina malik nanya. Kateuing. Temalna heureut. Pasrah? Entong. Manusia diwajibkeun ikhtiar. Anggur si Nyai mun bisa mah kudu sakola deui. Meh aya anu ngajelemakeun. Ceuk manehna Daria. Pahan geus boga budak meureun. Budakna urus ku urang si Nyai sina cicing jeung uwana sina sakola. Daya ceuk uwana cenah ge SMP terbuka. Ijazahna sarua kitu? Nya sarua. Bisa neruskeun deui. Tembana kawas anu heueuh nyaho. Ari biayana tibareto ge uwana geus sanggup ngabiayaan. Serenkeun we atoheun geura. Ceuk manehna sumanget. Asa gede harapan, asa nyawe anakna geus jadi budak sekolah deui. Sugan we budakna teh galider deui. Baurna teh kagoda deui. Ceuk salakina rada ngarewos. Piraku teh nurut. Bareta urang nurut kana kahayangna. Hayang dikawinkeun kanu dipika sukana. Teu salah-salah teuing urang mah. Bareta oge memeh puruk geus dibejaan. Si Ujang teh bapana tukang rucah. Bisi nurun. Ning anak urang nu bangkawarah kala-kala we gogoleran siga anu kaedanan. Da sakuduna mah urang mah karimu puas ayeuna teh ngan teu tega. Omongna bari mureleng neuteep langit kamar. Mu puas ulah dadarah daging sorangan. Anggur si gedean hatena segereuneuh. Da piraku kudu ku urang mah biasana ge anak masuk deket ka indung. Ceuk salakina. Asa nyeri tah ku si bocokok teh. Nyeri mana jadi amek ke anak sorangan. Dabongan teu meunang diulah-ulah. Sorana ngosom da bari huntu ti papareket. Nya geus we nu geus mah. Ayeuna mah kari mikiran anak urang ka hareupna. Kudu kumaha budak teh. Salakina nempas.
jalan hiji-hiji nama kudu sakolah deui sabada ngajuru kenda moal arapaleun di lembur ua nama si nyai geus anakan mana urang kudu daek ngarorok incu nya teu nanaon da kewajiban urang temal salakina asa ngemplong ari sapogodos mah jeung salaki. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com. Pugu satadi nama hariwang sok ingis beda paham manareup teh manitibra teu usik-usik salakina sarua deui lilir-lilir teh kagareuwakeun kunu adan subuh ti tajuk. Alhamdulillah nah aya sare tibra-tibra teuing ceuk manehna bari nguniang hudang gek diuk dina kasur mulangkeun heula pangacian leungeunna mukakeun regan engon da kasur teh ngegelar deket pisan lawang. Gurubug manehna nangtung disakalikeun minantuna ka mana lain peuting teh merengkel deket lawang engona anggalna geus eueuh mantok kitu si bocokok teh piraku teu bebeja panasaran leos kaluar teu kageruh ka salakina mah luak liek bisi pindah ka beh kaler tah aya red ka deket panto tepas sena si bocokok teh aya keneh teu pantes ge manehna lahaula mukakeun regan engon anakna. Nah ari breh teh ning mangkeluk teh di teangan teh keur ngaringkal we ngeukepan anakna mani kawas kuuk teu sirikna adu gabret manehna balik deui ka kamarna bebeja ka salakina anu keur ngalaan belek. Tuh deuleu si nyai daek we direngkolan si bocokok kumaha budak teh senayang sakola deui hayang jadi juru rawat ning ngahekok wae dikekepan ku si bocokok omongna rada tarik meh kadengieun kunu keur ngaringkuk galaga teu beres deui. Heueuh untung we urang can dongeng ka uwana mun taeun teh kaeraan deui wae cik manehna bari ngarenghap mangsa bodoh ari kitu mah anggur sisina balik deui we nuturkeun salakina kacape-cape hate urang mah mikiran pikejoeun ge ripuh cik salakina berijung nangtung nyokot anuk dek kapancuran manehna nangkep tuur luhureun kasur asa mubadir mares uteuk mikiran anak teh ari deuk ngahiji deui mah cuma kaduhung di pikiran deui manehna ngarenghap. Tamat mitra kaum undang si bocokok kenging holisoh ME cekap dugi ka dieu insyaallah ke urang teraskeun kana carpon anu sanesna. Hatur sewu nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com.